Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tepang di sareng abadina dongeng anu enggal, dongeng Sunda, judulna Si Asep Arba Puspa. Kacaritakeun di hiji kampung aya sudagar beunghar anu ngaranna Sudagar Rusdan. Naon disebut sudagar teh loba harta bandana atuh nya kitu teh geuning di kampung mah. Kabeneran eta Sudagar Rusdan teh boga anak ngan hiji-hijina nyaeta lalaki anu ngaranna Si Asep Arba Puspa. Naon sababna disebut Asep Arba Puspa teh nyaeta begitu lahirna eta si Asep bet aya kuda anu nyaeta sakitu gagahna. Kudana nyaeta kuda anu hideung meles. Kalawan matak pikaresepeun satiap anu ningali kana eta kuda. Eta Sudagar Rusdan teh henteu buru-buru boga deui pamajikan saprak ditinggalkeun kuno jadi pamajikanana. Sabab cenah bisi teu nyaah kanu jadi anak nyaeta ka Si Asep Arba Puspa teh. Eta oge loba awewe anu dararata ngahaja ngalamar ka eta Sudagar Rusdan. Ngan Sudagar Rusdan henteu narima sabab sok sieun Si Asep teh nyaeta teu dipikanyaah ku nu jadi inung terekna. Nah, atuh harita Si Asep Arba Puspa teh kira-kira umurna 7 tahun da eta we. Si Asep teh geus sakola ka SD. Duka teuing kumaha? Dina hiji waktu aya hiji awewe ngadatangan ka Sudagar Rusdan oge nyaritakeun yen cenah lamun segeuring dikawin ku Sudagar pasti cenah rek mikanyaah sakumaha mikanyaah ka anakna sorangan. Anu gancangna carita eta Sudagar Rusdan teh kawin weh ka eta awewe. Memang mimiti mah eta awewe teh bener katingalina. Anu satuluina lila kulila ngarasa kesel oge pemikiranana eta awewe lamun seug kuring teu boga anak ti eta Sudagar pasti meureun harta bandana teh bakal dibikeun ka Si Asep Arba Puspa. Timbul we dina hatena nyaeta boga rasa jail, ku aing mah deuk dipaehan cenah eta budak teh. Ceuk eta indung tere Si Asep. Sakumaha biasa Si Asep lamun datang ti sakola teh henteu buru-buru ka imah tapi nepungan heula nyaeta ka kuda anu aya di istal nyaeta Si Arba Puspa. Barang ningali Si Arba Puspa teh tungkul weh. Jiga anu sedih kunaon Arba Puspa? Maneh teh jiga anu sedih? Eta kuda teh bisa nyarita nemalan Asep nyaah teh. Omat cenah ayeuna ti mimiti ayeuna. Omat ulah rek ngadahar peda. Da eta Si Asep teh karesepna teh kana beuleum peda. Geuningan inung tere hidup teh ngaracun nyaeta rek ngaracun ka hidup. Omat dina dangat ayeuna mah ulah ngadahar eta beuleum peda. Nyai kitu mah cenah nya gancangna tuluy eta Si Asep teh sanggeus meunang beja ti eta kuda ngomat-ngomatkeun asup ka imah. Sakumaha biasa Si Asep geus cucul-cucul nyaeta tuluy nyaeta dahar. "So Asep ka dieu geura dahar," ceuk eta indung tere. Nah, tuh sakumaha anu dipikaresep ku hidup ceuk eta indung tere teh geus disadiakeun nyaeta biasa. Satulina Si Asep teh ngadahar nyaeta dahar teh sangu jeung samel uyah jeung sarjana ari eta beuleum peda meunang meuleum teh teu didahar ku Si Asep. Nah cenah eta
belum pedana teu di dahar ceuk nu jadi indung terekna. Cenah ma abdi teh ku bapak guru cenah ulah nuang belum peda cenah bilih eta bodoh. Nah cenah ceuk eta indung terekna jiga anu nyaho cenah budak teh teu daek ngadahar kana eta belum peda. Wah cenah ku aing mah isuk mah cenah deuk dina samel cenah eta nunda racun teh. Ai gancangna carita isukna biasa balik di sakola teh henteu buru-buru ka imah, tapi nyata nyamperkeun istatea kandangna si Arba Puspa. Nya kitu we si Arba Puspa teh tungkul kalawan jiga anu sedih. Kunaon maneh teh Arba Puspa? Cenah Asep poma cenah ayeuna mah hidup teh ulah ngadahar samel sabab cenah indung tere hidup teh geuningan rek ngabaruang nyata baruangna nu aya dina eta samel. Anu tuluina eta si Asep unggah ka imah tuluy indung terena teh geus aya di eta Asep geura dahar tah cenah kitu ceuk eta indung terena. Atuh dekul si Asep teh dahar tapi dina waktu harita mah teu daek ngadahar kana eta samel. Nu didahar teh sangu we jeung uyah. Nah cenah Asep teu didahar eta samel sakitu ladokna. Mawi cenah mah abdi teh teu kenging saur bapak guru teu kenging nuang samel bilih belet. Nah cenah budak teh jiga nu nyaho ceuk eta indung terena. Wah ku aing mah isukan mah ceuk dina uyah cenah kitu eta racun teh ditina dina uyah. Isukna deui nyaeta biasa sabekumaha mulang ti sakola teh si Asep muru ka kanang kuda. Eta kuda teh sedih kalawan nyurucutkeun cipanon. Nah kunaon cenah maneh teh Arba Puspa jiga nu sedih? Asep poma cenah hidup ulah nuang uyah sabab indung tere hidup teh geuningan nuna racun dina eta uyah. Tuluy si Asep teh sanggeus kitu abus ka imah lawan indungna geus nyadiakeun kadaharan sakumaha mistina. Nya tuluy si Asep teh ngadekul we daharna teh ngadaharan sangu wungkul teu ngadahar peda teu didahar samel teu didahar uyah oge teu didahar. Nah Asep teu didahar eta pan karesep cenah kana mawi cenah bu abdi teh kenging cenah teh kenging nuang uang teh uyah saur bapak guru bilih belet. Nah budak teh jiga nu nyaho satulina isukanana cenah wah dina sangu cenah geuning mah. Nya tuluy minang kata mah eta baruang ku indung terena teh ditunda dina sangu. Sakumaha biasa samulang nati sakola teh si Asep teu buru-buru ka imah tapi nyamperkeun nyaeta ka kandang kuda. Biasa eta kuda teh jiga anu sedih turut ngeluh we kunaon maneh teh Arba Puspa jiga anu sedih. Atuh eta kuda teh ngajawab Asep poma cenah ti ayeuna mah hidup teh ulah dahar wayahna kudu puasa. Geus kitu si Asep tuluy weh minang kata mah unggah ka imah atuh indung tarena teh geus nyadiakeun nyaeta sangu kalawan deungeuna. Itu cara geura dahar kayaknya. Mawi cenah mah cenah abdi teh antara moal piwarang puasa ku bapak guru cenah bilih belet. Nah budak teh cenah jiga anu anyaho kitu nya cenah eta si indung terena teh amek nya satuluyna ngadu nyata ka Sudagar Rusdan. Mama cenah geuningan budak teh kitu tah. Nah kumaha nya cenah ayeuna mah kieu we keur abdi mah gancangna carita mah cenah abdi teh serahkeun we. Lamun henteu cenah eta si Asep dipikeun ayeuna mah pikeun cenah budak teh kaleuweung ceuk eta indung tere. Nah eta mah kumaha mama nyebutna teh mama ka Sudagar Rusdan. Nah cenah eta mah rek nyerahkeun abdi atawa rek mikeun si Asep. Eta Sudagar Rusdan teh ngahuleng ngaraga meneng sabab pangaduan nyaeta ti nu jadi indung terena teh ya indung tere si Asep gitu. Dah budak teh cenah bedegong daina teh teu daek barang dahar cenah disadiakeun oge
teu daek dahar cenah sakumaha anu di karesep manehanana disadiakeun ku abdi teh da tekeun ngadahar bahkan cenah ayeuna mah teu daek dahar-dahar acan ceuk eta indung terena si Asep. Eta Sudagar Rusdan teh ngarasa bingung oge kudu kumaha anu dilakukeun cenah ku kuring ceuk eta Sudagar Rusdan. Tuluy-na minangkana Sudagar Rusdan teh nyaeta ngambil keputusan atawa ayeuna mah kieu we cenah tuh ai kitu macarana kaula teh geus ngarasanya ka anjeun ka eta indung teh si Asep. Teh ceuk dina eta pemikiran Sudagar Rusdan. Teu naon cenah ayeuna mah urang piceun weh cenah si Asep teh kaleuweung ceuk eta Sudagar Rusdan. Atuh ngarasa bunga eta indung teh si Asep teh. Keun cenah isukan ku kaula rek dianterkeun cenah dipiceun kaleuweung ceuk eta Sudagar Rusdan. Isuk-isuk keneh si Asep teh geus nyamperkeun kanu jadi bapakna nyaeta Sudagar Rusdan teh. Cah ayeuna mah cenah Asep anjeun ku ama rek dipiceun kaleuweung nya teu sawiah cenah ama ai kanggo abdi mah. Ngan si eta si Asep teh saacana init nyata jeung nu jadi bapakna kaleuweung nyamperkeun heula nyata ka si Arba Puspa anu jadi kanyaahna. Eta si Arba Puspa teh ngeluh kalawan anu kacida sedihna kalawan ngucurkeun Cipanon. Kunaon Arba Puspa jiga anu sedih pisan ya cenah Asep ayeuna cenah anjeun atawa hidup teh rek dipiceun ku Sudagar nyata kaleuweung ayeuna mah kieu weh cenah. Tah di mana-mana aya karepet cenah ieu teuk-teuk we cenah buntut kula ceuk eta Arba Puspa. Jadi mana-mana aya karepet cenah ieu we duruk we cenah buntut kaula pasti kaula bakal nulungan ka anjeun. Barang diteuk-teuk eta buntut kuda teh les weh eta kuda teh ngaleungit. Kalawan kaget si Asep oge. Tuluy we minangkata si Asep teh dibawa kaleuweung ku eta Sudagar Rusdan anu maksudna rek dipiceun kaleuweung. We ngatrik nuturkeun nu jadi bapakna nyaeta Sudagar Rusdan teh. Sanggeus tepi kaleuweung anu kacida luang liwungna. Kalawan jauh ti lemur atuh leuweung geledegan tatangkalan anu sakitu geludena. Tah cenah ayeuna geus depi kaleuweung cenah anjeun Asep pek cenah kaula rek mulang. Awat cenah anjeun ulah rek nuturkeun ulah milu deui ka kaula nya teh sawias ama kanggo abdi mah. Anu satuluyna si Asep teh nu tuluy maju kaleuweung anu sakitu geledeganan.